hengker katingalina teh. Tapi ternyata ieu teh hiji kagagahan. Sabab jalma-jalma nu kasorang hadir ngaji, jalma-jalma nu kasorang ayeuna ngaji, eta teh jalma-jalma nu terpengaruhi dengan kegagahan Allah. Naon percaya ka Allah. Percaya ka Allah. Anu geus marentahkeunana. Di mana cenah letak kegagahanana? Aranjeun mun ieu ngaji ditarima ku Allah bus ka alam kubur, pangih jeung malak munkar nakir. Awas teu saeutik jalma di alam kubur teu tulus ditanya ku munkar nakir karena eta jalma ahli ngaji. Teu tulus. Teu tulus. Balik deui tah munkar jeung nakir teh. Diriwayatkeun dina sapalina hadis. Dicatat dina Sirul Asror, ditatat dina Musnad ayeuna Imam Ahmad oge Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala amin. Jalma anu ahli ilmu bus ka alam kubur munkar jeung nakir teu wani nanya. Begitu bus teh ka alam kubur tah nya jalma anu ahli ngaji ya. Munkar jeung nakir murunyung datang kadinya begitu gok katingali aya cap ieu jalma ahli ngaji. Mentingkeun kana ngaji. Ieu jalma teh ahli ilmu, mentingkeun kana ilmu. Teu tulus tah rek ditanyaan oge. Balik deui munkar jeung nakir teh balik deui. Naon sababna? Sabab saur Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saha jalma anu maot keur istiqomah dina ngaji maka bos ka alam kubur eta jalma bakal dibarengan ku ulama anu kitabna diaji ku eta jalma. Lamun urang ayeuna ngaji kitab hikam bos ka alam kubur Syekh Ibnu Athaillah aya ta bareng jeung urang. Ieu dawuhan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz amin. Naon tah Syekh Ibnu Athaillah di alam kubur barengan eta jalma namatkeun hikam dumeh maot. Nah eta jalma teh kakarana hikmah kadua bari can kaharti deui. Tah es diburukan ku Syekh Ibnu Athaillah diteruskeun tah di alam kubur. Alamun anu maot na ngaji ilmu tauhid dibarengan ku Imam Asy'ari rahimahullahu taala di alam kuburna. Naon ngajarkeun ilmu tauhid anu anggeus di alam dunya anu dipelajari ku dirina. Ieu dawuhan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Dina Sirul Asrar aya, dina Turuqul Aulia aya, dina Musnad Imam ayeuna Abu Hanifah oge dicatat. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala nyarahan kana hiji hadis dina kitab Irsyad bahasana teu jauh ti leuwih. Dibarengan eta jalma ku ulama anu ilmuna dipelajari ku eta jalma keur waktu di alam dunya. Sahingga malak munkar jeung nakir dek nanya ka eta jalma teu tulus naon sababna. Mun cek urang make munkar nakir urusan jelema ieu tong jeung jelema ieu jeung kuring masok rek nanya naon wah cek munkar nakir teh percuma jeung di diam terus kajawab gawe balik dewe kitu tah. Bahkan aya deui nu leuwih hebatna naon mun ayeuna Syekh Ibnu Athaillah ngajarkeun hikam di alam kubur ka eta jalma supaya eta jalma ngarti kana hikam. Dongkap Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ka eta mayit eta ka eta jalma di alam kubur naon ngajarkeun kamaarifatan dina masalah tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah ngajarkeun ilmuna, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun kamaarifatanana.
lamun eta jalma mautna teh keur mempelajari ilmu tauhid. Imam Asy'ari nu marengan ka eta jalma di alam kubur ngajarkeun kailmuan dina masalah tauhid. Kanjeng Rasul ngajarkeun nyontoan kama'rifatan dina masalah tauhid. Lamun eta jalma teh mautna teh keur istiqomah mempelajari ilmu hadis. Lamun ayeuna hadis Bukhari anu dipelajari maka Imam Bukhari marengan ka eta jalma di alam kubur ngajarkeun ilmu-ilmu hadis. Sementara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam oge datang ka eta jalma bek ngajarkeun kama'rifatan dina masalah hadis. Ulama na bagian ngadidikna, Kanjeng Rasul bagian ngabimbingna. Nepi ka iraha tah nepikeun ka dihudangkeun di yaumul jazawal hisab, di poe pembalasan. Sahingga eta jalma saat hudangna keur di dunya mah hirupna bodoh. Ngajina ge pan teu angeus, nya belang pentong, nya hees dina hadirna ge dina beuntakna malaweung. Henteu malaweung mah fokus ngan hayang geranggeusan. Awak di madrasah hate di mana we ngidar. Ya. Bos ka alam kubur dididik ka ilmuanana ku ulama anu kitabna diaji ku eta jalma. Ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dibimbing diajarkeun cara ngamalkeunana sehingga di saat dihudangkeunana engke di alam mahsyar, di saat dihudangkeun eta jalma geus aya dina kelas-kelas ahli-ahli ma'rifat, kelas-kelas para wali. Jadi wali lain ahli wali mah ngeun sakelas aja para wali. Eta teh lain sebuah kahebatan, pan eta teh kahebatan. Anu cek urang mah ieu teh lain perkara hebat, padahal ternyata ieu teh perkara anu hebat. Ternyata ieu teh perkara anu hebat. Ilmu jeblak, ilmu istighosah, ilmu asror. Cek kasarna nya itu jeblak mah pan hiji ilmu, lamun eta ilmu teh dipake neungeun jelema jarak jauh asal kadeuleuh jelema bisa teh ngajungkal teh. Itu menurut Departemen Perencanaan. Saha di antarana zaman baheula anu gagah hebat ya. Lamun dina mujtahid mah mujtahidna jeblak, ilmu jeblak, ilmu neungeul jarak jauh, noyok jarak jauh, ngancurkeun jantung jarak jauh. Teu kudu antol tah dipolong dikitukeun jantungna remuk tah jelema teh asal katingali jelemana. Tah sahibul jeblak teh. Ya. Jadi ilmu-ilmu kagagahan, ilmu olah olahraga. Menurut Departemen Perencanaan. Gitu. Kitu tah jeblak teh hebatna teh asal katingali. Dek bedog, dek peluru, dek nanaon ge gitu kudu geus asak mah ilmu jeblakna. Asal kapolong nemakna peluru teh bisa eureun di tengah-tengah. Lamun kudirin dibalikkeun ka ditu teh balik deui eta teh. Itu balik deui ka nu nemakna. Bedog balik deui ka nu ngadekna. Ya hebatna jeblak tah. Saha cenah di urang mujtahid jeblak mun di urang mah nya. Gitu. Nu mampu menguasai 100% secara penuh sehingga katemong ku sararea di antarana anu kamasyhur di urang mah Eyang Batuwangi. Eyang Batuwangi. Ahli na eta mah. Itu dina riwayatna. Eyang Batuwangi mah gagahna hebatna teh ilmu olah kanuraganana teh ilmu jeblak. Gitu. Mata aya ilmu inti ilmu jeblak teh amalanana teh sok diamalkeun ku murid-muridna nyaeta saliso ajalikum sir darajatullah eta teh amalan jeblak teh. Nya gagah hebat mayok jelema jarak jauh bisa. Tapi doraka bos kalam kubur teu metu teh. Teu guna. Anas puasa mang tahun-tahun
Migawe itu ini itunya keur kaberi eta kagagahan bus teh ka alam kubur teh diduruk we di alam kubur tidak teu salat disiksa we di alam kubur teh gede wadul disiksa we di alam kubur teh gegabah aturan teu merhitungkeun halal jeung haram kagagahan ilmu eta teh teu guna hebat keneh ngaji kieu nu teu kali kahebatanana ieu mah halalengker jelemaana oge panonna careleuyeut wajah-wajah nepi kasedihieun wungkul gitu anu boro-boro aya nu nyarek eueuh nu nyarek hideung sorangan eureun tapi ternyata anu teu katingali hebatan teu katingali kagagahanana ternyata ieu teh anu bakal jadi hiji kahebatan di alam kubur anu bisa ngahalangan kana azab kubur bahkan mungkar jeung nakir ge teu wani nanya ka jalma ahli ilmu padahal can bogaeun ilmu mah kakara ahli nyupri daek ngaji getol ngaji ilmu mah can boga tapi malah mungkar jeung nakir teu wani nanya di alam kubur naon sababna teu wani nanya di cancel ku ulama anu kitabna diaji ku eta jalma